Duh, ya teh meuli kesel. Nih batur-batur acan, nu baturan. Saha nya? Terkait atuh aya nu baturan gitu saha atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anjani. Acung. Neng sehat. Sehat. Ulah bisi batal. Gaduh abdas. Kang Acung nunggu boga abdas. Ayo Di mana mah Acung? Ayo ngarek HP wae. Di mana? Keur magelaran di mana? di Bakeko. Oh, ayeuna teh. Oh, di Bojong Gedang anu masih kene di Cepengna ku pangarsa Ajun Patria. Oh, Ayo kaleresan tos di tempat terus. Biasa. Anjir. Tos mapa geula. Oh gitu ya. Nuhun. Geuning mah sumping mah Acung tos di mana heula? Ai ada tes sakrali. Atuh lah ada kalipan gaduh abdas. Kan. Enggak ayo deh alhamdulillah. Ayo sing sehat. Ayo sing Amin. sehat Mang panjang Acung sing yuswana. sehat. Amin. 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 Alhamdulillah ti Acung udah channel tiasa tepang jeung ayu. Gitu alhamdulillah. Tabu sabar teh pangandaran? Tabu 3 sonten kamari teh. Alhamdulillah. Mohon syukur. Engke mah gelaran siang wengi di dieu. Siang wengi umuan di dia. Alhamdulillah budak bageur. Ya beli kaganggu sama nuju nelpon mah. Henteu Acung ya teh tadi. Iya Kang Acung mah nyebut nelpon mani jika orang Jakarta bisa. Orang kota ya. Telepon ya telepon. Betul lah kaganggu Neng, ulah kaganggu. Acung. Ulah kaganggu. Biasa we ieu nyalira tadi teh aya rencangna. Oh gitu. Kesel. Alhamdulillah. Diarep-arep ti band itu teh yang penak jeung Ayu. Pang-pang nama aya salah seorang jalma yang pernah pisan jeung teu duka orang mana mawa mobil henteu mawa motor henteu terus mawa naon atuh cenah eta nya jalmana sok hariwang ari rek ngamprokeun jalmi ka Ayu ka Anjani teh jadi sok sieun gitu ai nyanak mobil kedah nama nyanak motor gitu nu penting mah mawa duit bener da eta nomor hiji nomor hiji aya mah nu mantap kisru dina rumah tangga ge angger eta masalah kan duit gitu ayeuna ulah kaganggu betul henteu mah ulah kaganggu nuhun nya siap mah alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya Neng ning di dieu. Sehat. Alhamdulillah ya. Tadi abi mah di dieu. Di dia resep gerak. Iya, abi mah sok tara di luhur. Di dia di luhur. Abi mah tara di luhur, Neng. Kali-kali di luhur. Biasana ge sok dihanap. Ayo teh ieu Kang Uda salah salios anu diangkir ku pangarsa Ajun Patrian Bakeko. Lah sanes bodor ieu malah jalma teu ceureuh. Hari Neng jam sabaraha ti aya wartos Pangandaran Neng? Tabu 3. Kayak pang apal di Pangandaran? Di mana? Aya bejana bae cek batur Pangandaran cenah bejana mah tukang ngalahan lauk asin. Nalayan. Nalayan eta mah. Bade ka ditu ka pungkurkeunna aya wartosna lautna cenah saat ayeuna mah. Keur diberesihan cenah. Arek dianggo mijahkeun. Ieu Kang. Kan Anu ku akang hayang panggih teh ieu aya. Oh iya nu hoyong tepang teh. Oh iya. Lada. Kadah nya kitu teh apa na itu selawas mah tara pependak kitu sok hayang amprok gitu. Ari tos amprok mah urang teh atuh kumaha be kitu. Ngan akang mah penak jeung Ayu teh sugan seber, sugan geumpeur, belen-belen kuring. Ngageper teh. Da Akang mah jadi embereun sieun akang mah nya. Maksud teh sieun? Nya sieun teh daekeun Ayu ka didinya. Kitu. Ya ka pakekeh. Oh ya kekeh hayang ya ke kembung. Pasti eta mah pasti. Akang mah beda langsung we kieu mani tenang tuh nyantai. Nyantai ya. Nyantai. Jadi nya ngarepan kumaha we akang mah? Iya abdi mah jama soleh tuh da pikiranna murni. Tara boga pikiran sulit gitu.
Mantap. Neng Anjani Kang Acung bade teras wae ningali ka panggung. Kayak mah mangga pilih bade uplek mah jeung jaman Ya ulah rusuh-rusuh teh cicing heula. Ya lain hayang nempo di dinya uplekna jeung Neng Ayu pada di dinya hayang panggih. Ya arek nyician kopi. Di kantun Neng. Maju. Kang yang mana sok calik di dinya mangga ulah kaganggu lah, ulah kaganggu. Man. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, si Acu mah rurusuhan pisan Mang di atuh. luhur. Dah, Nah, gitu. Ugo ngahaja ieu teh ka dieu teh neng nepangan gitu Aya naon maksudna. Manawi? Abi teh maksudna mah di lembur gitu ditu bade buka usaha. Usaha naon? Ieu teh pada neng cenah ayeuna mah di Pangandaran karena di Pangandaran mah daerahna daerah perikanannya. Seur ikan. Gitu maksudnya bade buka usaha icalan lauk laut abi teh maksudnya ka dieu teh bade milarian barang sugan sugan neng apal di mana tempatna gitu tempat lauk gitu di mana ya abi kirang sugan kada aya wartos neng mah cenah sok ngajaring ka tengah gitu sugan neng sok kenging gitu lauk. Taya kopi-kopi aja neng. Aya. Lah tuh taya kopi mah neng susu bae neng susu. Bade nu mana susuna? Lah kanggo naonna tuh susu diungkanikeun bae. Sugan tinju. Susuna. Mohon. Ayeuna bade magelaran di dieu. Uhun. Bade magelaran. Sareng sareng Bakekok. Bakekok teh pan pingpinanna teh Bapak Ajun. Ajun. Pan aya wartosan Bapak Ajun teh Rama eta teh. Eta teh Rama eta teh. Oh, painganting sarupi. Gitu. Gelisnya. Kan? Gelis. Disebatkeun gelis da. Nya. Nya gitu. Disebutkeun kumaha kitu teh. Beureunan mun lalaki mah disebutkeun manis, beureunan cek pari cek kasara mah ninuh cek kopi pahit keun bae pahit ge. Kitu nempo we rarai eneng manis sama eneng gitu. Aduh. Kopi pahit. Atuh hari kitu ngan bade mentas masuk sing suksesnya. Uhun mah. Mang mah bade mios be bade Siap, angkat. atur nuhun. Kayak sanes waktos abdi neng di Pangandaran ieu sanes. Uhun di Pangandaran. Abdi ge bade nyampurkeun peuning ka Purwokerto nya. Mangga neng nuhun. Assalamualaikum. Salam.